Euy, Mang, keur naon, Mang? Euy. Ngalamun eta mah budak teh euy. Sahanya euy. Hei. Woi. Oh, ternyata teh aya jalmi ieu teh. Hadieu. Ngopi. Keur naon make ngalamun kitu rek digogoroan teh asaku. Enggak tanya teh asa berarimu. Lain ya teh aduh. Ka imah loba nu naragi. Pamajikan ngabaud wae. Rek ngajual eta rek ngajual sawah dilaku wae. Sawah nu mana? Iya, Anu mana itu teh? Tadi itu tuh. Oh. Eta teh sawah rek diical sabaraha? Ini eta gaduh rokok kan. Aya rokok mah ieu eta kopi ningan naha ari rokona mana? Nah, eta nalangsa ieu teh. Eta ieu kopi ya kopi. Jeung rokona ya. Tah. Tek ngarokok. Ieu ngajual taneuh nya ngajual taneuh mah kudu aya surat-suratna. Aya eueuh surat-suratna eta teh. Kudu aya surat STNK, SIM, BPKB, surat kawin. Tah eta teh kudu aya sadayana teh. Ah teuing da sawahna ge nu batur. Atuh sugan teh nu mane ari nu batur mana nahaonan ari kitu mah. Apanya mah keur ngalamun acarana oge. Ah gelos sugan. Atuh eta make kadinya sagala. Apaan ku amang dicuntrungkeun ieu mah. Urang mah teu ngahaja ieu teh hampura aduh, hampura pisan ieu teh. Aduh, ngasanana pegawe. Itu maneh mah aing Keur mangalamun ieu teh nya sena pegat nyarek mah. aduh hampura pisan. Nah ari aman. Atuh lain ngajol make kadinya pan urang mah noel hungkul kitu hungkul. Aduh dah ngalamun wae salah eta teh nu ngalamun teh bisi aya nu ti mana asup we ka Amang. Pengalaman dan ngalaman apa disuntrungkeun nah eueuh deui jadi imah loba nu naragi pamajikan cemberut wae nah pegat di amang Sakalian atuh tong ngalamun teuing aman maksudna ya teh mah nya cenah atuh pegat ya